Baheula eta mah Brad. Ayeuna mah geus pensiun Brad Aceh. Oh. Ya, ngarang lagi anyang-anyangan, Pan. Kira kok bibian kan ini ayeuna rek anyang-anyangan. Teu maen jeung Kosima kulub dakokak. Ini mah daging jeung Kosima atuh. Ye, Brad zaman baheula Peuting kesal-kesal ngomeh penuh lepet teuy. Penuh lepet teuy. Hei dulur-dulur kemonesan Kadaria orang ngumpul seserian Tapi omat ulah sok seri sorangan Bisitana cek batur jelema edam Lain ceng orang rek nanya inya tadi dinya. Ceunah bejana baheula di dinya teh preman. Bahkan pernah nyekel terminal, bener teh. baheula eta mah Brad. Ayeuna mah geus pensiun Brad Aceh. Oh. Nah bisa pensiun kitu pan ngora keneh ya di dinya teh. Apaan eta Brad? Aceh nongtot bool Brad. Boro-boro gelut Brad. Diuk ge nyeri geura Brad. Pasti ceng. Anjing preman nonton bool. Heeh. Ngemai atuh dari ripuh anjing berora gelutnya. Oh. Paingan atuh euy. Didinya geuning sok dipanggil ku baturan didinya geuning kan. Turun, Bro. Cenanya. Beda eta meureun nonton boolnya. Anjing. Bima asahan jakal euy. Mun bala usaha dileukeunana meureun geus majunya. Emang bibi usaha naon di? Pan sanyaho orang mah baheula bibi teu usaha, ti baheula oge. Kan eta sok dagangan ning baheula anjang-anjangan. Meureun mun tulikeun geus buka Indomaret bibi ayeuna. Anjing. Hah bisa wae ieu ya, ti kotok ya. Bi, entah kitu konsep nabi. Ya, ngarang lagi anyang-anyangan, Pan. Kira kok bibian kan ini ayeuna rek anyang-anyangan. Mau iya tina anyang-anyangan mau jadi Indomaret mau. Mau Bi. Anjing. Lebihin kainya ya, ja. Biar aing ya. Lain orang mah penasaran ceng euy. Didinya pan pangsiun jadi preman teh kulantaran nongtot bool pan nya. Nya Brad. Eta mimitin aku mah bisa nongtot bool gitu. Ye Brad. Kan Aceh teh ripuh ka Cida Brad. Hayang kahampangan geuning Brad. Hayang kahampangan, Nya hayang kiih. hayang modal Brad. Kaberatan eta mah hayang modal juga sia lain kahampangan. Terus kumaha? Ah Brad. Pas Aceh keur pupungsengna keur ngaheujeun Brad. Eta modal di mana eta? Di Paciringan. Oh, modalna pacelingan. Oh, Nya Brad. Terus Pas kitu teh aya entong Brad. Ngalodok ka Aceh Brad. Aceh sambil tijengkang kana balong tah Brad. ngalodok naon ngalodok bool? Nya atuh Brad. Engkong jengkong kieu. Nya matak nongtot bool ke Aceh teh Brad. Rek seuri pur dosa itu euy. Anjing. Dilodok entong anjing. Oh gitu. Nya galak berarti nya eta entognya. Contohna bae Aceh nepi ka pensiun kieu Brad. Anjing. Hah, bisa wae ya entok munur ya. Bibi inget kan itu kasih selamat baturan orang dening. Oh, inget aku mah di. Udah milik bisi eta ayeuna euy. Gawe di Inggris yo. Wah, bisa di ngomong di ditu. Ya bisaeun atuh. Pan kursus heula memang ngalamar gawe ka itu teh. Heuh atuh meureun nama jadi ganti ngaranna tina selamat jadi congratulation. Sawae we aing ya. Di congratulation anger. Selamat teh anger di ditu ge di Inggris ge. Tuh kayak jeung ganti ngaran anya.
Hah bisa wae ya putih selong ya. Aduh nggak salah parkir kok sih mah berat nggak sedar can didinya. Karek aing ngarek beres dahar jik rek dahar mah. Jeung naon deh? Yang lok asin biasa, goreng tempe meureun aya tuh kulup takokak ngeunas ya. Teu maen jeung kosima kulub dakokak. Ini mah daging jeung kosima tuh. Ye, berat zaman baheula ge nya, zaman penjajahan Jepang. Geus tara di dahar kulub dakokak mah. Sok salah aing si kosim ieu. Ya, kos. Kulup takokak eta teh khasiatna teh ajang penangkal radikal bebas nyawa teh. Bisa ngaleungitkeun sel kanker dina awak urang. Lain masalah eta kulup takokak hakaneun prasejarah lain. Tapi khasiatna nu kurang dialah ngarti tuh maneh. Ngarti kosim ge. Nah, Ya, kosima nya kanker ge apa kosima rupa-rupa kanker apa? naon? Yo, nya aya kanker darah, kanker payudara, kanker rahim. Eta nyaho geuning maneh. Atuh kosim gitulah. Naon teu nyaho kosim? Anger anjir. Heh, si kosim mah sagala nyaho, guys. Ngan lolobana nyahoanan sih ieu mah. Tapi berat di babaheula kosim euy. Ngadenge nya anu kanker rahim teh awewe euy. Can pernahnya ngadenge aya kanker rahim lalaki cenah. Anehnya. Sia nu aneh mah teh. Ya, di mana-mana ge teh kitu, bah. Kanker rahim judul lagi pan. Di mana lalaki anu boga rahim atuh teh pan awewe nu boga rahim mah teh kos. Parah anjir si kosim ieu geus rempag deui wae anjir maneh. Hah bisa wae ieu ya anjir kaos sang-sang monyet ya. Anjing. Sarudet berat orang meninggali media sosial ayeuna mah Rudet kumaha? itu tinggal itu isina teh ibu-ibu we unggul nah areueuh gawe gitu ibu-ibunya Nya atukeun we mo hiburan meureunnan ibu-ibu ge da butuh. Da baheula mah eueuh pan sosial media. Paling banter ibu-ibu mah hiburanna baheula ngadengikeun radio. Ngadengikeun tatangga pasea. Lamun peuting kesal-kesal ngome penuh lepeut deui. nulpet teh Heueuh. piraku brad jika budak pisan nyop nulpet teh Nyaun anjir. Nanyakeun ka ibu-ibu. Ngan ulah nanyakeun ka ibu-ibu anu rana. Ke penuh lepeut teh maneh anjir bisa dicoo. Ibu. Hah. Bisa wae ya anjir hileud lepeut teh.